Beunghar cek Bah Jumanta bari ngawur-ngawur duit malah siga bolon make ajrag-ajragan sagala dina tarupuh atuh mendibrag-brigbreg ngadenge rame-rame kitu maonah anu keur saretibra ngorejat hudang keunah eta balina ge aki-aki teh sugan siwah jalma teh isuk-isuk geus gandeng kerentes maonah tuluy turun indit ka goa sanggeus anjog ka panto goa kebrug maonah kadenge ngagebrugan panto kenah apa buka pantona kaeling bayi nage isuk-isuk geus gandeng Bah Jumanta anu masih kene ajrag-ajragan kaget ngadenge maonah ngagebrug-gebrug panton teh tuluy maehna buru-buru muka panto berae panto muka katempo maonah keur nangtung hareupeun lawang barang nempo Bah Jumanta keur ngawur-ngawur duit anu sakitu lobana maonah kaget matana olok siga anu teu percaya onah urang beunghar onah cek Bah Jumanta bari ngembrehkeun duit anu loba pisan gepokan tapi maonah katempo keneh olohok teuing kasima teuing masih keneh can percaya nah bet olok bae onah ieu tempo duit urang loba urang beunghar onah cek Bah Jumanta deui bari terus ngawur-ngawur duit eta teh duit saha Abah duit urang teh lain tanya maonah atuh duit saha ya ngaleungeun kami ya duit kami cek Bah Jumanta atuh ngadenge kitu mah maonah ayeuna jadi ceureunghak bunga saking bungahna manehna loncat rek ngarangkul ka Bah Jumanta tapi ku Bah Jumanta pas nempo maonah loncat rek ngarangkul manehna teh bet katempona siga nyimas gana manik atuh Bah Jumanta reuas be cilaka buru-buru manehna nyingcet atuh tolonjong maonah nolonjong ka bawah ku tanagana sorangan cedak tarangna neunggar kana kayu anu aya di jero goa goak maonah ngagoak adaw katempo tarang maonah melenong sagede endog barang nempo kitu Bah Jumanta reuas geuning eta masih onah gerentes Bah Jumanta Adi maonah masih keneh ngarasa lungleng kudu tadi tidak gorteh tempoan arahnya kararoneng kaliang kudupruk maonah kudupruk kapiuhan hari kitu nama uyuhan maonah teh lulungu keneh karek udang sare are beteh kalah ngadon tidak gor pisan jadi sigana bener-bener maena ngarasa limbung Bah Jumanta reuas di bae nempo kitu teh aduh eta si onah kalah kapiuhan lain bunga nampo aing loba duit teh gerentes Bah Jumanta tuluy lempang rek ngadarkeun maonah tapi karek ngalengkah kadenge sora panto diketrokan tok 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 sampurasun naon cek sora anu ketrokan panto kadengena sada aki-aki Bah Jumanta reuas anu tadi narek nyadarkeun maonah teu jadi manehna kalah geuat-geuat ngaberesan duit aduh tamu saha deui isuk-isuk geus ngaganggu gerentes Bah Jumanta nu ngetrokan panto kadenge beuki tarik sampurasun Jang Jumanta aya ieu kuring akirahong utusan Prabu Ganawisesa cek sora anu di luar si horeng anu di luar teh akirahong kuncen kepercayaan Prabu Ganawisesa atuh Bah Jumanta mending ngarenjag be cilaka bawa-bawa eta aki-aki terek bapakeun aing ka nagara siluman deui aduh kudu kumaha ieu aing mah geus kapok berentes Bah Jumanta anu di luar kadenge ngatrokan panto deui malah ayeuna mah sigara da ambek Jumanta buka patona sia ieu dewek datang rek kanturkeun pamajikan si laing nin Putri Gandawati ngadenge kitu Bah Jumanta beuki reuas waduh geuning rek ngaturkeun si mangbarongan kiamat atuh kieu carana mah cek Bah Jumanta katempo beget nageh meuni sepa Jumanta rek dibuka mah sia pantona mun teu dibuka didobrak sia ku aing akirahong anu aya di luar beuki ambek bae lantaran Bah Jumanta tacan oge newalan atuh Bah Jumanta meuni keder pikirna dibuka salah teu dibuka salah ari dibuka geus kabayang meureun kumaha angkana lamun nyimas ganda manik kudu cicing di mah eta meureun bakal wirang ku balarea
lantaran bebeungetan Nyimas Ganda Manik teh atuh anu beda jeung batur. Ari teu dibuka meureun Nyimas Ganda Manik bisa ngamuk, malah imahna bisa diobrak-abrik. Nah, ieu nasib aing, siga bae nu teu meunang pisan aing bunga teh. Cek Bah Jumanta bari tuluy akhirna mah maenna hudang. Tuluy kapaksa leumpang rek muka panto. Nu di luar si horeng teh aya saurang aki-aki nyaeta Aki Rahong. Eta aki-aki keur nangtung dina hareupeun lawang bari nuntun munding anu suku tukangna gede sabeulah leutik sabeulah. Si horeng eta munding teh putri Ganda Manik anu wujud di alam manusia mah teu bisa ngawujud jalma. Ngan bisana dina waktu-waktu anu dihususkeun bae. Katempo eta munding jalmaan Nyimas Ganda Manik teh siga nu ambak. Lantaran Bah Jumanta anu digeruan ti tadi teu daek nembalan. Kunaon Akang Jumanta teh Aki geuning teu nembelan di geroan ku Aki teh? Cek eta munding ngomong siga manusia ka Aki Rahong anu nganterna. Sahabat Nyimas, keun siga nama cenah udang. Duka kasih mah manehna teh. Tembal Aki Rahong. Cing geroan sakali deui Aki. Mun teu ngawaru keneh, keun kukuring rek ditenggar bae pantona. Cek munding jelmaan Nyimas Ganda Manik. Aki Rahong teu nembalan, tapi tuluy maena geroan deui Bah Jumanta. Jumanta, buka pantona. Cek Aki Rahong. Ari Bah Jumanta geus anjog kana deukeut lawang, tapi rek boka panto teh siga nu ngarasa ragu keneh. Bah Jumanta kalah ngadon katampo mundur maju teu puguh. Buka ulah. Gerentes Bah Jumanta. Dah, mending dibuka bae sugan daripada ieu cilaka. Masalah era ku batur mah keun kumaha ke bae lah. Gerentes Bah Jumanta deui tuluy leumpang ke katayepan rek muka panto. Ari di luar Nyimas Ganda Manik geus bener-bener ambek. Minggir Aki, keun kukuring rek ditenggar bae pantona. Cek munding jelmaan Nyimas Ganda Manik bari katempo mundur siga nu keur ngawahan. Ari kitu mah Aki Rahong geus sieun tuluy buru-buru minggir. Munding jelmaan Nyimas Ganda Manik katempo sukuna kokoer. Teu lila tuluy lumpat rek nyuruduk panto. Bareng jeung kitu Bah Jumanta ti jero mukakeun panto atuh brae panto muka. Pas keur kitu munding jelmaan Nyimas Ganda Manik nyuruduk atuh ceger jadina neunggar awak Bah Jumanta. Celeng awak Bah Jumanta majleng brak bilik tengah ieu mah. Aduh, kubrak Bah Jumanta kubrak. Tuluy kadenge humarurung lantaran sakujur awakna karasari sakabeh. Nampok kejadian kitu munding jelmaan Nyimas Ganda Manik leuwas. Manehna ngarasahan jelu lantaran teu kahaja geus nenggar Bah Jumanta. Aduh Kakang Jumanta, hapunten abdi Kakang. Cek eta munding, tapi ku Bah Jumanta mah ngan saukur kadenge sora munding anu ngasada oe. Jadina Bah Jumanta leuwas, disangka ku manehna munding teh rek nenggar deui. Atau Bah Jumanta buru-buru hudang, tuluy luncat ngahindar bade ngagorowok. Tolong, ya munding edan. Cek Bah Jumanta bari luncat, tapi bledag. Manehna kalah nabrak tiang kayu. Lang Bah Jumanta rimbung. Tetempoana ranyai kararoneng kelepek Bah Jumanta kapiuhan. Nyimas Ganda Manik leuwasin deui bae. Aki, itu kumaha Aki? Tulungan Bah Jumanta Aki, tulungan. Cek eta munding ka Aki Rahong. Jadi mun jelema mah sasah eta munding teh. Aki Rahong asup ka jero bari nyerengeh tuluy maehna ngomong. Debedah leuwas Den Putri, eta mah jang Jumantana sieun ku Den Putri lantaran teu acan apaleun kan Den Putri keun ku Aki cuang diubaran.
Cek Aki Rahong bari tuluy nyamperkeun ka Mbah Jumanta anu keur ngagoler dina tarupuh. Sanggeus aya pinggireun Mbah Jumanta, tuluy ku Aki Rahong ditiup embun-embunana korejat Mbah Jumanta hudang. Barang ngaret pinggireun aya munding, Mbah Jumanta reuas deui bae. Tulung, cek Mbah Jumanta. Tapi ku Aki Rahong tuluy ditepak tarangna. Cicing ujang, ulah sieun. Dadak sakala Mbah Jumanta jadi ngarasa leuleus. Masih pohara sieuna ge marehna teu bisa kumaha-kumaha. Ulah sieun ujang Jumanta. Ieu munding mah kan wujudna bae. Sabenerna mah anjeunna teh nyiwas ganda manik pamajikan ujang. Kadang kitu Mbah Jumanta beuki kaget. Waduh, beuki cilaka bae ari kieu carana mah. Atuh meureun batur teh bisa arapaleun namun aing boga pamajikan munding. Kabayang meureun batur teh maroyokan ka aing. Rajeun bisa nyandung ka munding meureun cek batur teh. Aduh, kumaha ieu aing geus kieu. Ari Aki Rahong siga nu bisa maca hate Mbah Jumanta, pop marehna nyarita. Ulah pusing ujang, ulah bingung, lantaran nyemas gana manik mah moal unggal poe nuntut ka ujang salaku salaki. Ngan dina waktu-waktu tangtu bae. Ujang bawa kewajiban salaku salakina ngan dina malam salasa bae. Ari poe-poe biasa mah nyemas gana manik umum jeung munding-munding sejenna. Ari munding jelmaan nyimas gana manik ngan saukur cicing. Sedengkeun Mbah Jumanta ari geus ngadenge kitu mah manehna rada-rada rasa honcewangna. Oh, sumuhun atuh Aki, sumuhun. Sim kuring ayeuna mangartos, cek Mbah Jumanta. Terus ayeuna kieu ujang. Aki teh salaku kuncen anu dipercaya ku Prabu Gandawisesa. Ari pademukan Aki aya di Gunung Bohong. Ngaran Aki Rahong. Lantaran ayeuna ujang geus resmi jadi mantu Prabu Gandawisesa. Berarti ujang geus munjung ka anjeunna. Ayeuna ku Aki rek diterangkeun kumaha cara-carana ngabdi ka Prabu Gandawisesa supaya pakaya ujang jadi beuki tambah loba. Cek Aki Rahong ngomongna eureun sakedeung. Ari Mbah Jumanta siga nu geus teu sabar hayang nyaho kumaha katerangan si Aki saterusna. Sumohun, saterusna kumaha atuh Aki? Ieu ujang. Anu kahiji, ujang kudu ngayakeun sasajen unggal malam Salasa. Peuting eta ujang teu meunang sareng pamajikan ujang. Peuting eta khusus jang nyimas ganda manik. Ari sasajenna mah cukup ku hayam hideung jeung kalapa bae. Kumaha karti ujang? Cek Aki Rahong. Kahartos Aki, saterusna kumaha deui Aki? Anu saterusna, nyimas gana manik kudu dipusi-pusi ku ujang, teu meunang kasar, jeung naon bae kahayangna kudu diturutkeun. Kudu diogo pendekna mah. Ngageruan ge kuduna nyimas. Masih eta dina wujud munding. Semohon Ki, ku abdi bade destokeun pisan, cek Mbah Jumanta. Anu saterusna deui, ujang ayeuna kudu mangyieunkeun kandangna anu sahade-hadena. Ujang oge kudu ngagali wadah taina lamun nyimas gana manik miceun. Lantaran eta tai munding teh anu bakal jadi duit ujang. Terus anu penting kieu ujang. Ujang unggal tahun kudu merese banyawa, ulah sampai telat. Lamun sampai telat nyawa ujang anu bakal dibawa. Tah, ngan sakitu syarat nama ujang. Kumaha kaharti? Cek Aki Rahong. Kahartos Aki, tembal Mbah Jumanta. Tah, lamun kitu Aki ayeuna rek pamit. Ngan oge ieu hiji deui ujang. Cek Aki Rahong. Tuluy maehna namprakeun dampaleungeunna. Cek ujuk-ujuk dina dampaleungeun Aki Rahong aya baju kameja sutra. Tuluy sor eta baju dibikeun ka Mbah Jumanta. Ieu baju jimat ujang. Pakena unggal peuting salasa bae lamun ujang rek ngalaksanakeun kewajiban salaku salaki ka nyimas ganda manik. Simpen samunikeun. Kade ulah aya jalma sejen anu make lantaran matak bahaya. Cek Aki Rahong. Eta baju sutra ku Mbah Jumanta ditarima. Semohon Aki abdi ngartos. Syukur ujang. Ayeuna Aki rek balik heula. Lamun hiji waktu ujang aya masalah, boh aya perlu nu sejena ka Aki, datang bae ka Gunung Bohong. Didinya aya saung Aki. Cek Aki Rahong pamit. Karek Mbah Jumanta rek ngomong les Aki Rahong kabulu milas manten. Cak urang tunda heula.
aturkeun heula kaayaan para gulang-gulang siluman munding anu basa harita keur ngaraponan putri Kulak Tapa. Anu padahal mah putri Kulak Tapa palsu, padahal sabenerna mah pimpinan gulang-gulang sorangan anu dirobah wujudna ku putri Kulak Tapa. Sedangkan putri Kulak Tapa anu aslina teh geus indit ka mana. Sanggeus rada dilatarung, akhirna mah putri Kulak Tapa palsu teh ngajoprak eueuh daya, tapi wujudna mah angger can robah masih keneh wujud Kulak Tapa. Kudu dikumahakeun ieu siluman bikang, cek salah saurang. Tanyakeun heula ka si kakak nu sejen anu nembalan. Atuh kawehan wak lieu dengan gulang-gulang anu jadi pimpinana, tapi si oreng eueuh. Atuh sakabeh gulang-gulang anu adi dinya heran. Lah, geus si kakana eueuh, cek salah saurang deui. Wah, si teh mah balik deui ka nagara. Aya nu nembalan saurang deui. Tah kitu ari ngaran pimpinan mah sok hayang menang bae sorangan. Ya geus lah, hari urang balik bae. Cek salah saurang deui. Heueuh bener, tapi ieu siluman bikang rek dikumahakeun. Salah saurang aya nu nanya, cek dewek mah bawa bae ke karaton, serahkeun ke Kanjeng Prabu, sugan bae urang menang hadiah. Oh bener, satuju, cek nu sejenna satuju. Tuluy sakabeh gulang-gulang baralik nalaek budana bari mawa putri Kulak Tapa. Inditna eta para siluman dituturkeun ku angin anu ngaglebug, disusul ku suara anjing anu babaung. Dekung silila para gulang-gulang siluman munding geus aranjog ka karaton. Tuluy kabehana ngahadap ka Prabu Gandawisesa. Sembah anu kasanggakeun Kanjeng Prabu, sim abdi sadaya hasil mawa tawanan. Cek salah saurang mare laporan ka Prabu Gandawisesa. Mawa tawanan naon batur Cilaing? Tanya Prabu Gandawisesa. Semohon, itu Kanjeng Prabu, putri Kulak Tapa, anakna Ratu Bandawati di Kerajaan Siluman Orai. Cek salah saurang Prabu Gandawisesa kerong. Naon masalahna di teu ku Andika? Tanya Prabu Gandawisesa bangun heran. Kieu lalakuna mah Kanjeng Prabu. Dadak-dak salah seorang gulang-gulang nyaritakeun kabeh kajadian ti mimiti mapakeun Nyi Maraah sampai ka maranehna tarung jeung putri Kulak Tapa anu geus ngahalangan maranehna. Ari geus ngadeng kitu mah ku Prabu Gandawisesa oge kahartieun. Ya, alus ari kitu mah. Sahabat anu wani ngaganggu ka Arandika berarti sarua jeung ngalihna kaula. Wajib ku Arandika dilawan. Ayeuna mana tawanana? Bawa ka hareupeun kaula. Sumangga Kanjeng Prabu. Tuluy dua urang gulang-gulang siluman munding arindit keluar. Teu lila manehna rasup deui. Bari ngagarotong putri Kulak Tapa anu can sadar keneh. Tapi barang putri Kulak Tapa digolerkeun hareupeun Prabu Gandawisesa, dadak sakala wujudna robah jadi pimpinan gulang-gulang. Atuh Prabu Gandawisesa langsung beureum ambak ngan waktosna seep. Apunten kakirangana mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.